Bismillahirrahmanirrahim. Ngalajeng kana hanca derasan kitab Durratun Nasihin halaman 147. Kantun qauluhu yu'adzabuna ma'a ajsadihim. Yu'adzabuna disiksa itu arwah kafirin ma'a ajsadihim sarta pirang-pirang jasadna itu kafirin. Ila yaumil kiamati nepi ka poe kiamah. Tak jadi jalma kafirin mah arwahna ruhna disiksa nepi ka poe kiamah. Mana dalilna dasarna? Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. Qala parantos ngadawuh saha Allahu ta'ala Allah ta'ala fi kitabihil karimi dina kitab Allah al karimi anu karim anu mulia dina Al-Qur'an nya. Ngadawuh kana lafad kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kala ingat inna kitabal fujari saestuna kitabna pirang-pirang jalma anu lacut lafi sijina eta tetep di sijin. Wallahu sareng ari Allah a'lamu eta anu maha uninga bihaqiqatil hali kana hakikatna itu tingkah. Walahu sareng eta tetep ka Allah alhamdu ari sadayana puji fi kulli maqalin dina saban-saban dawuhanana tawa siwal kufri salianti kufur wa dhalali sareng sasar. Maqal teh naon pangucap lamun di jalma lamun ka Allah dawuhan. Fa'alaika maka misti ka anjeun bimtithalil awamiri kalawan nurutna pirang-pirang parentah wa huwa sareng ari Allah teh munazzahun eta anu dibersihkeun anil kufi tina aya bangsana aya pantarna aya kufuna wal mithali ja sareng sarupana. Allah mah bersih teu aya anu nyaruaan teu aya anu ngufuan. La tu'akhidh mugah henteu nyiksa Gusti na ka abdi sadaya bijurmina kalawan dosa abdi sadaya. Ya dzal ikrami hedzat anu kagungan kamuliaan wal jalali sareng kaagungan. Titik. Wa qad qila sareng nyata dibasakeun naon al khalaiqu lafad al khalaiqu. Al khalaiqu ari pirang-pirang makhluk. Eta idza nusiru di mana-mana digelarkeun itu khalaik ay nusiru teh digelarkeun atawa naon bahasana teh mahsyar nasyar dikumpulkeun minal kuburi tina pirang-pirang kuburna yakifuna eta narangtung itu khalaik kukupan kalawan nangtung alal mawadi'i dina pirang-pirang tempat allati anu nusiru geus digelarkeun itu khalaik minha tina itu kubur yaumal kiamati dina poe kiamah arba'ina dina waktu 40 naonana sanatan tauna 40 tahun layak kuluna henteu barang dahar itu khalaik wala yasrobuna sareng henteu ngarinum itu khalaik nangtung 40 tahun teu dahar teu nginum ceuk urang teh ari kitu rek kuat ari ku Allah dikuatkeun mah nya kuat bahkan wala yajlisuna sareng henteu dariuk itu khalaik dan narangtung teh wala yatakallamuna jeung henteu ngaromong itu khalaik. Kila dibasakeun naon ya Rasulullahi lafad ya Rasulullahi. Ya Rasulullahi he Rasulullah bima kalawan naon ta'rifu terang Gusti ummataka ka umat Gusti yaumaddini dina poe kiamah
Saur para sahabat, kumaha cara Rasul mengenali ka umat Rasul dina poe kiamah, sedengkeun kan meureun sararua jeung karumpul ti mimiti umat Nabi Adam dugi ka umat Nabi Muhammad. Kumaha waleran Kangjeng Nabi qola ngadawuh itu Rasul kana lafad inna ummati yaumal qiyamati ghurrun muhajjiluna min asaril wudu. Ngadawuh Kangjeng Rasul kana lafad inna ummati kieu we ngabedakeunana mah inna ummati saestuna umat kami mah yaumal qiyamati dina poe kiamah. Gurun eta teh gurun ari gulun teh naon bercahaya caangnya, muhajjiluna tur anu cahayaan, sok aya bahasa gilang gumilang ningnya tah cahaya anu cahayana teh moncorong. Min asaril wudu tina lantaran tapak wudu, makana geuningnya dina naon dina nuju wudu aya nu disebut pasunatan teh itolatul ghurrah sareng itolatul tahjil. Itolatul ghurrah nambahan kumbahan ya, ngaleuwihan kumbahan dina nalika ngumbah beungeut tina batasan beungeut teh dileuwihan. Lamun itolatul tahjil mah nambahan kumbahan dina leungeun sareng suku. Wa fil khobari panjang keneh teu panjangnya. Simpulkeun heula atunya samemeh kana hadis di dieu aya hadis engke dipayun wa fil khobari idza kana yaumul qiyamati ba'asallahul khalaiqa min kuburihim fatati malaikatun ila ro'si kuburil mu'minina fayamsahuna ru'usahum minat turabi wa yansuruna turaba anhum illa maudhi'a sujudihim patamsahul malaikatu tilkal mawadhi'a fala yadhhabu minha fayunadi al-munadi ya malaikati laisa dzalika turaba kuburihim innama huwa turabu maharibihim da'u ma alaihim hatta ya'burus sirata wa yadkhulul jannata hatta inna kulla man yanzuru ilaihim ya'lamu annahum khuddami wa ibadi. Tak panjangnya dugi kadinya tos berarti kantun wa fil khobari idza kana yaumul qiyamati wallahu a'lam bissawab.